Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alun biha min ahlil ilmi zahiran batin tasyurun bi barikas salih fid dunya wa akhirah wa ala alihi wasallam salim. Qala musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Puntennya kamari teu ngaos abina aya kecelakaan gitu. Iya pipi abi beunang ku sesuatu aur-auran getih mah aya cirian gitu. Bayan sakieu. Berapa senti teh? 2 senti, 2 senti. Barang dia asup. Tak si bisi keur ngaos hayo aur-auran getih. Kumaha gitu bingung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qudatu atosan. Ayo ngaos terakhir iraha. Tanggal 16. Ulangan 16 nya Senin. Al-qudatu ari kamari atosnya qudot. Tos. Kamari anu logatna salah ya. Fahuwa maka ari ieu qudot man eta finari di neraka. Wa rajulun jeung katiluna lalaki arafa anu terang ieu rajul al-haqqa kana hak fajaro tuluy lacut ieu man fil hukmi dina hukum fahuwa maka ari iman eta finar. Harful kana tos aya saha Allahu Gusti Allah walam yakun jeung teu bukti naon syai'un hiji perkara ghairuhu anu salian ieu Allah. Wa kana jeung bukti naon arsyuhu arasna ieu Allah alal ma'i eta saluhureun cai. Wa kataba sareng nulis ieu Allah fi dzikri dina kitabna Allah kulla syai'in kana sakabeh perkara. Wa khalaqo jeung nyiptakeun ya Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi rawahu Bukhari. Kita asup ngangge minyak sengit sultan silver itu saha kambe ya. Kaburot gede. Naonana khianatan hianatna. Ku tukang minyak sengit mah kaambe. Sengit-sengit naon teh kaambe. Geus tajam penjualan. Ya ieu minyak sengit silver ieu mah. Meskipun aya bau rokok kaambe keneh. Sengit tapi teu bau sengit. Kaburot gede naonana hianatan hianat. Biasana awe mah ku sabaya sok zahrot hawai, tapi mah ku silver ada model ya. Eta antu hadisa yen cacarita ieu haddasa yaitu hadisu anjeun itu yang cacarita anjeun ahoka kadulur anjeun hadisan kana caritaan huwa ari ieu ahok laka ka anjeun bihi kalawan ieu hadisan eta musaddiqun anu ngabenerkeun wa anta bari ari anjeun lahu ka ieu ahok eta kadzibun anu ngabohong. Rawah Abu Dawud. Katimul ilmi ari jalmi anu nyumputkeun kana ilmu kitman biladah eta yal anu ngalaknat hu ka ieu katim
naon kullu syai'in hatal hutu berarti lamun hutu kedudukan hatana jadi naon hatta didinya amil naon hatta didinya hatal hutu hatta didinya hatta naon an lan idza kae wa hatta tak bisa amal inna atau huruf jar atau huruf ba atof hatal hutu gitu. Jadi karena kullu ma'tuf alaihna mana kullu hatal hutu sehingga lauk fil bahri di jayanti wa toyro jeung lakbet fi samai di langit wa toyro jeung manuk fi samai di langit. Rawahu Ibnu Jauzi an Abi Sa'idin. Kitabullah ari kapastian Allah. Kelas kedap entosan. Tuh ngambek kitu atuh. Eta kisos. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Kada hampir-hampiran saha al-halimu jalmi bijak eta an yakuna bukti ieu halim eta nabiyan jadi nabi. Rawahu Khatib an Anasin. Kana bukti saha Anasu mang Anas eta yauduna ziarah ieu mang Anas kabeh Dauda ka Kanjeng Nabi Daud. Yazunnuna pada nyangka ieu mang Anas annabihi sanyana eta tetep ka ieu Daud. Kelah mang antosan kedap deui marodon aya gering wa ma bihi jeung henteu eta tetep ka ieu Daud ila syiddatul khaufi angin banget sieun minallahi ta'ala. Rawahu Ibnu Asakirin an Ibni Umar. Kana bukti saha rojulun mang rojul yang sarewe teu ngajimat ini sok corak carek eta yudayinu ngahutangkeun ieu rojul. Berarti lamun aya namina Neng Diana tukang ngahutang-hutangkeun ka batur bang berjalan Neng Diana anasa ka manusa anasa ka Mang Enas Mang Anas Neng Diana bisa tinu din agama Dayana sekaya Dayana baheula Pira jeung si Pikinaki jeung orang mana Dayana teh Bulgaria gitu pode ngaranna teh. Fakana tuluy bukti ieu yudayin rojul eta yaqulu ngucap ieu rojul li fatahu ka pembantuna ieu rojul
kumaha ucapana idza ataita di mana-mana nagih anjeun tong datang nagih di dieu mu'siron kajalmi anu melarat fatajawaza tapa'ala ya tapa'alu maka kudu ngahampura anjeun anhu ka ieu mu'sir. Ya Allah, sakantos ngimpi abi ngajarkeun bab hadis ieu. Asa pernah diimpikeun ieu teh. Percis di luarna anu barudakna teh ngomong ngaji percis gitu. Eta mah bohongna eta. Leuwihna eta mah leuwih. La'alla mudah-mudahan saha Allah la'alla manawa mudah-mudahan jadi ngalogatan la'alla naon la'alla laita la'alla ngalogatan jadi naon bisi beda abi mah la'alla jadi ngalogatan naon la'alla muga-muga saha Allahu Gusti Allah eta an yatajawaza ngahampura ya Allah anna ka urang sadaya falakiya maka bakal panggih ieu rajul tong bakal panggih atuh pasti panggih ieu rajul dapil madi atuh Allah ka Gusti Allah fatajawaza tuluy ngahampura ya Allah anhu ka ieu rajul rawa Syaikhani an Abi Hurairah kafa cukup bil mauti kalawan maut naunana muzahadan jadi zuhud fi dunya di dunia wa muraggiban jeung jadi resep bil akhirati di akhirat rawahu Ahmadu kafa cukup bil mar'i kalawan manusia naonana isman neng ismi naonana isman dosa naon an yusyara yen isyarah ieu mar'i ilaihi ka ieu mar'i bil asabi kalawan pirang-pirang jari in kana lamun bukti eta ieu mana mar'i eta khairon alus fahiya maka ari ieu isyarah asyara yusyiru syaratan eta mazallatun jadi ti soledat ilaman anging mang oman rohima anu welas saha Allahu Gusti Allah wa in kana jeung lamun bukti ieu mar'i eta syarron goreng fahuwa maka ari ieu mar'i eta syarrun goreng rawahu Baihaqi kafa bil mar'i naunana isman dosana
yuhaddisa kana yen cacarita ieu mar'i ikul lima kalawan sakur-sakur perkara sami'a anu ngadenge anu ngadangu ieu mar'i. Rawahu Muslimun. Kafaratul majlisi ari kafarat majelis da 3 poe teu ngaji deuk diedankeun ayeuna mah. Eta an yakula yen ngucap saha al abdu hamba Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Neng nong neng. Ieu mah da hadis sanes doa. Subhanaka maha suci Tuhan Allahumma ya Allah wa bihamdika kalawan puji Tuhan ashadu nyaksian abdi an la ilaha kana yen teu aya di pangeran anu wajib diibadahan eta maujud illa anta aning Tuhan wahdaka barina hiji Tuhan la syarika teu aya deui banding eta maujud laka ka Tuhan. Astaghfiru nyuhunkeun panghampura abdi ka Tuhan wa atubu jeung tobat abdi ilaika ka Tuhan. Rawahu Tabarani an Ibni Mas'udin. Kullul kadzibi ari sakur-sakur dosa eta yuktabu ditulis ieu kadzib ala ibni Adam maka anak Adam illa salasatan angin 3 dosa. Ar-rajulu tegasna kahiji mang lalaki eta yaklibu bohong ieu rajul fil harbi dina perang. Fa innal harba maka saenyana perang eta khuda'atun anak buahna Kang Bahar. Naon? Saha? Suamina ce Esi. Komandanna si Komar. Saha? Muslihat. Eta khud'atun muslihat. Kang Emus nami aslina Muslihat. Pembantuna namina ce Edoh. Anak buahna aya Komar, aya Gobang, aya Dikdik, aya Ujang, aya sadeui, aya Jamal. Lamun senior-seniorna aya Kang Bahar, tuluy aya Hilapdi nami-namina teh. Bola sok nonton preman pensiun syuting nanti di pasar Sabilulungan bohong eta mah. Teh enggak bohong deui keur ngabas bohong ieu teh. War rajulu jeung kaduana lalaki eta yakdibu bohong ieu anu ngajarkeun alal mar'ati ka santriyah. Nah tadi teh ieu mah war rajulu jeung kaduana lalaki eta yakdibu bohong ieu lalaki alal mar'ati ka santri fayurdi maka ridho ieu mar'aha kana ieu fayurdi maka ridho rodo ngaridokeun atuh ardo yurdiu ngaridokeun ieu rajul ha ka ieu mar'ah ridho teh tadi dibohongan ridho atuh. Wa rajulun jeung katiluna lalaki yaknibu anu bohong ieu rajulun baina rajulaini antara dua lalaki liyusliha supaya ngadamaikeun ieu rajulun bainahuma antara ieu rajulaini. Rawahu Ibnu Sina.
kullu binain ari sakur-sakur bangunan 3 poe teh ngaji eta wabalun jadi buruk. Aduh nepi ka 3 poe abi mah teu nyate-nyate pisan nu ngajakan ieu teh gitu. Padahal daging di bumi aya 5 kilona eueuh nu ngajakan nyate. Dieswekeun ku abi teh. Teu aya nu ngajak nyate-nyate acan ieu teh gitu. Hok da daging mah aya abi mah moal menta gitu. Mawa 5 kilo. Eueuh. Ngan meunang satusuk. Gusti, eta ge bari si Igan kan aya keneh aya hiji deui panyesaan. Ya alhamdulillah hiji ge kitu nya. Wah. Tungtungna mah kurban perasaan gitu nya dia memilih yang lain da gitu curhat ieu teh kullu binain ari sakur-sakur bangunan eta wabalun jadi buruk ala sahibihi ka pemilikna ieu bina yaumal kiamati dina poean kiamat illa masjidan angin masjid rawahu Baihaqi kullu dzanbin ari sakur-sakur dosa eta asa mudah-mudahan saha Allahu Gusti Allah eta an yaghfira yen ngahampura ya Allahu kana ieu dzanbin ilaman angin mang oman mata anu maot ieu eman musyrikan barina musyrik au qatala atawa ngabunuh ieu mang oman mukminan kajalmi anu iman muta'ammidan barina ngahaja rawahu Hakim an Muawiyah kullu ma'rufin ari sakur-sakur pagawean alus eta sodaqotun sodaqah wadalu jeung ari nuduhkeun alal khairi kana kaalusan eta ka fa'ilihi saperti migawena ieu khair wallahu jeung ari Gusti Allah eta yuhibbu resep ieu Allah gosatal lahfan teh artina naon sih hilap deui teh kamari teh geus kumaha deui lahfan teh da aya kamari teh naon lahfan aya kamari teh da aduh igo sata lahfan kana lulungan lahfan rawahu Baihaqi an Ibni Abbasin sementok teu bisa kullu ibni Adam tos sakitu heula kullu ibni Adam ari sakur-sakur anak Adam eta yakulu dahar ieu anak Adam eta bakal ngadahar hu ka ieu anak Adam naon aturabu taneuh illa ajbadzana kullu bani Adam ya masu syaiton ya yaumul qiyamah kagok kitunya nepi ka 8 tilu cocok ya. Kul washrab walbas washrab segitu heula karunya ieu tos dipolototane ku santri aduh rada sieun abi teh Berang bacalah Bismillahirrahmanirrahim 874 kafa cukup bil mar'i ka manusa naonana isman dosana an naon an yuhadisa yen cacarita ieu mar'i bikul lima kalawan sakur-sakur perkara sami'a anu ngadangu ieu mar'i kafaratul majlisi ari kafarat majlis eta an yaqula yen ngucap ieu nasaha al abdu
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kulul kadibi ari sakur-sakur dosa eta yuktabu ditulis ieu kadib ala ibni Adam ka anak Adam ila salasatan angin tegasna kahiji lalaki yakribu fil harbi dina perang fainal harba maka sanjana perang eta khud'atun muslihat warajulu jeung kaduana lalaki yakribu anu bohong ieu rajul alal mar'ati ka awewe fayurdi tuluy ngaridokeun ieu rajul ha ka ieu mar'ah warajulu jeung katiluna lalaki yakribu anu bohong ieu rajul baina rajulaini liusliha supaya ngadamaikeun ieu rajul bainahuma antara ieu rajulaini kullu binain ari sakur-sakur bangunan eta wabalun jadi buruk ala sahibihi kan ieu bina yaumal kiamati dina poean kiamat illa masjidan angin kullu dzanbin ari sakur-sakur dosa eta asa mudah-mudahan saha Allah Gusti Allah eta an yaghfira yen ngahampura ieu Allahu kana ieu dzanbin ilaman angin jalma mata anu maot ieu man musyrikan barina musyrik au qatala atawa ngabunuh ieu man mu'minan ka jalma anu iman mutahamidan barina ngahaja kullu ma'rufin ari sakur-sakur pagawean alus eta sodaqotun sodaqoh wadalu jeung ari nuduhkeun ala khairi kana kaalusan eta kafailihi saperti migawena ieu khair wallahu jeung ari Gusti Allah eta yuhibbu miksab ieu Allah igosata lafan kana nulungan lafan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Saur Kanjeng Nabi Gusti Allah mah parantos aya teu aya awal jeung teu aya akhir awalna teu anu ngaawalan akhirna teu anu ngakhiran walam yakun syai'un ghairuhu teu aya naon selain Gusti Allah nu ngaawalan teu aya nu ngakhiran teu aya Allah mah abadan abada wa kana arsyuhu alal ma'i ari singgasana Allah teh eta luhureun cai tapi teu apal kan luhureun cai teh kumaha mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotorun fi qalbi basyar teu kabayang kumaha luhureun cai teh wa kataba fi dzikri kulli syai'in wa khalaqas samawati wal ardi Gusti Allah parantos nulis dina arasna karena setiap perkara A B C D si teteh A umur sakieu kudu ieu umur sakieu kudu ieu umur sakieu kudu kieu si mamang A umur sakieu kudu kieu umur sakieu kudu kieu umur sakieu kudu kieu geus aya catatanna urang mah siga wayang tah jiga ieu leungeun gerak bisa teh urang gerak ka dieu pada masa ngagerakeun teh seakan-akan ieu naon siku teh seakan-akan Allah ieu karena analogikeun digerak ka dieu urang siga nu gerak teh padahal nu ngagerakeun teh saha Allah gitu wa khalaqas samawati wal arda Allah nyiptakeun pirang-pirang langit jeung bumi kabayangnya nyiptakeun langit teu make tihang teh langit tingali langit kaluhur teu make tihang kumaha teh bisa anceg
bisa kuat teu ancur eta langit bari langit lagi 7 maha sagalana Allah mah maha sagalana. Kaburat hinayatan banget hianat naon ketika orang nyarita kabatur neng atawa teh abdi mah teh kieu mang abdi mah kieu tuluy si teteh si mang ieu anu ngadangukeun leres percaya tah oh mun leres atuh kitu mah nya tenan wa anta lau kadibun padahal mah urang teh ngabobodo pas itu teh ngabobodo baik dor sa dibobodo ku urang tah urang teh banget hianat tuh kitu teh engkena teu sah jadi hakim teu sah jadi wali lamun lalaki teu sah jadi saksi mun lalaki saksi nikah tukang ngabohong teu sah jadi rawi hadis lamun ngabohong cacat seperti Imam Bukhari Imam Muslim samperna saumur hidupna ngabohong lamun mah kantos ngabohong berarti rawi hadisna ge gugur derajat hadisna bakal turun tina naon tina sahih turun kana naon kana tina sahih turun kana naon kana sandapan sahih kana dhaif mah belah di deui tina sahih tuluy kana sandapan sahih naon tina sahih tuluy kana naon tina sahih kana hadis hasan tina sahih kana hadis hasan tuluy turun kana naon hadis dhaif teh sanes palsu nu palsu mah maudhu berarti lamun dhaif berarti rawi hadisnya pernah ngabohong tapi lamun Bukhari Muslim pernah ngabohong mengatakan sahih gitu tiap kali Imam Bukhari nampi hadis bade ditulis maka satu hadis Imam Bukhari teh tawaf pula 7 kali tawaf 7 tuluy istikharah nyongkeun pitulung ti Kanjeng Nabi terus ngadoana ya Kanjeng Nabi pamugi ieu hadis teh leres hoyong nyongkeun isyarat didinya dongkap Kanjeng Nabi laras ieu hadis ti kaula saur Kanjeng Nabi tulis tapi Imam Bukhari katelah kahafalkeun hadis pami telepat 500.000 hadis berarti derajatna al-hafidz nya 500.000 aya hujjah berarti 100.000 hadis Imam Bukhari 500.000 hadis bari hadisnya sanes matan hukulnya matan rawi jeung rijalna lamun tina arba'in mah an eta rawi aya rijal hadis mah sanu ngariwayatkeun biografina apa tah rijal hadis katimul ilmi yal anuhu kulli syai'in lamun urang ngagaduhan ilmu tuluy disumput-sumput ilmu teh urang ngagaduhan ilmu tentang urang ngagaduhan ilmu tentang faraid urang ngagaduhan ilmu tentang fikih atau ilmu naon wae terkhusus ilmu syariat tuluy urang teh nyumput-nyumput jempe we urang teh atau daek ngaluarkeun ilmu ngan kudu dibayar pangarsa manawi pangarsa kersa teu ngahadiran majelis gitu aya malam Jumatan aduh kalarasan abi teh aya ieu undangan ti Prabowo laras ti Prabowo iya pangarsa wios we kitu nya aya Kang Samsu mah saselop gitu sareng sapi mah hiji aduh tiasa diusahakeun ta eta katimul ilmi bakal dilaknat sanu ngalaknatna lauk-lauk ngalaknat tah cek lauk impun hei sia jami hei sia ajengan hei sia ustad hei sia santri dilaknat ku aing cek lauk cek manuk kumaha artina mah dilaknat sia ku aing tah cek manuk kitu dilaknat cenah maneh nyumputkeun ilmu tong disumput-sumput ilmu mah kaluarkeun satu sisi nya urang lamun jadi fokus dina bidang ilmu agama serba salah sih posisi ayeuna teh serba salah kahiji lamun urang ngaluarkeun ilmu
lillahi ta'ala istilahna teh. Tapi kan urang teh perlu biayanya. Perlu teu biaya? Perlu atuh. Kudu jeung emam. Kudu jeung tukang ngajar ki mah emamna ge minimal padang. Minumna minimal caina naon kristalin atawa pristine. Masa aqua lain mineral mah geus lewat teu kaci na kitu. Kaci. Rokona nya rokok mah biasa lah Samsung. Perlu kan kitu. Tapi anggapan ti masyarakat mah ongko ngajarkeun ilmu teh karena Allah. Kan ieu teh ilmu Allah, tapi dihargakeun. Wah, ieu mah ajengan dunia, ieu mah ustad dunia, ieu mah santri dunia. Kahiji tah persepsi eta. Tapi lamun kaduana, urang bidangna bidang ilmu non akademik. Ya akademik misal jago matematika, jago sejarah, jago bahasa Inggris. Ngajarkeun matematika. Kursus matematika bimbel per pertemuan 100.000. Bimbel bahasa Inggris per pertemuan 300.000. Bimbel piano, bimbel musik, les ieu per pertemuan anu. Ditebus teu? Ditebus atuh. Wah, ieu mah jeung bakat. Tapi lamun ilmu agama, dah cukup lah jangan eta mah dibere we sarimi 2 siki gitu. Cukup sarimi gitu. Satu sisi gitu, serba salah. Lamun urang dihargakeun teu lillahi ta'ala. Tapi lamun urang teu dihargakeun batur teu ngarartieun ka urang gitu. Ngajar gitu. Nya ieu mah geus fenomena umum. Bade di Bandung, di seluruh dunia geus umum kitu. Padahal baheula tahun 80-an gitu nya. Bade anu jami anu penceramah teh dibiayaan ku masyarakat atuh. Cek masyarakat teh kiai mah kantun ngaulang we wios. Pare mah di abdi, pindang mah aya ti abdi, bumi mah dipangadamelkeun, madrasah dipangadamelkeun. Hok kiai mah kantun we naon? Ngaulang, ngaimaman, ngawuruk masyarakat tos dibiayaan. Kapungkur bakitu. Kasaksian keneh ku abi kapungkur gitu. Kasaksian keneh. Bahkan santri-santri nu bade ngobong ge diantarkeun ku tukang salembur. Dianturkeun arudunan ka alaman ku abi tah. Abi pesantren mimiti tahun 2004. Berarti 21 tahun yang lalu mimiti ngobong 2004. Wah, ieu mah berarti bapatna keur barbogohan keneh cigana cana lahir ya. Anu lahir 2004 teu aya nya ieu mah 2004 kaluhur nya. 2004 mimiti ngobong abi. Dibiayaan tah. Baheula Bu Aneng Pak Ajang teh ngumpul-ngumpulkeun santri. Loba bener mah sandina teh aya mun ka 60 70 mah. Arudunan bala 500 1000 arudunan menang gitu. Ieu cenah dikumpulkeun. Jadi dia teh nu pesantren teh Abi, Abni, Kakak Abi, Titin, sadeui nya. Hilap dia abi teh. Pokona sabaraha orang gitu. Ngarobong teh. Ngaran dasar budak karek kelas 4 SD digobongkeun. Dikobong teh kalkan naon abi teh? Ulin ka sawah teu ngaji. Lah kadaung-daung ngalalau ngalasuluh gitu. Ngajina mah itu isuk-isuk ngaji Iqra gitu. Cak abi teh ngaji Iqra mah geus dilebur jauh-jauh ka lembur batur. Balik teu lila 2 minggu ngobongna teh. Datang ka dieu teh. Pada geus sarorodi. Ditinggalkeun. Geus sarorodi. Mama abi geus mulian jaket, geus mulian sagala. Jaketna aya keneh ka ayeuna. Jadi kenang-kenangan abi. Datang ka lembur teh lah sisirian cenah. Nah, pesantren deh. 2 minggu cak abi tos lulus abi mah 2 minggu we. Tos lulus 2 minggu ke. Alhamdulillah tos lulus 2 minggu tos lulus. Sareng budak gitu. Tah gitu. Hok lamun gaduh ilmu kaluar-luarkeun ilmu mah tong disumputkeun. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Hampir-hampiran jalmi anu bijak eta jadi nabi. Lamun halim saluhureun sabarnya. Sabar luhureun sabar derajatna aya naon? Halim, bijaksana. Bahkan menurut sejarawan-sejarawan seperti Aristoteles, seperti Sokrates, guruna Aristoteles kan ahli bijak eta.
sofisme disebutna teh naon kaum filosof cenah mah eta teh nabi Sokrates teh cenah duka gitu nya jeung henteu nama kantos pendak sareng kanjeng Nabi Musa jeung Harun laras henteu nama wallahu a'lam tapi menurut sejarawan begitulah sanes walau alam ngaji ieu mah dadanguanna geus rada error ieu mah seuting nyate jadi tunuh gitu kana nasu yauduna Daud yadhunnun annabihi maradon kanjeng Nabi Daud teh ngabiri-gidig wah ngaderek-deg we kieu hei raja kan raja kanjeng Nabi Daud teh raja dupi gaduh panyawat naon depi ka naon ngalayat diarok nyangka bahwa raja Daud teh naon gering padahal mah kanjeng Nabi Daud teh sieun ku Gusti Allah saking ku sieun-sieunna badan kanjeng Nabi Daud ngaburi gidig terus derek-deg sieun ka Gusti Allah kitu nya kafa bil mari isman an yusyara ilahi bil asabihi in kana khairan fa hiya mazalatun cukup ka awe jadi dosa naon an yusyara ilahi bil asabihi gitu tah urang ka jelema teh itu tunjuk kitu eta jadi dosa tuh si itu mah tuh gitu in kana khairan fa hiya mazalatun meskipun eta bener sih itu di kieu urang teh kieu terus tunjuk urang naon eta teh dosa gitu teh kieu tunjuk komo nunjukna bari kieu mah wah parah atuh kieu mah kieu mah kieu mah wah eta geus dosana teh parah gitu kieu talamun kieu eta lain dosa kieu beda deui kieu mah beda deui gitu ieu mah bating sarang heo ieu mah ila man rahimallah an wa in kana syarron fa wasat tapi lamun mah eta si jelema teh goreng ya bener goreng gitu bae goreng mah tuh meskipun gorengnya tetap goreng itu benar kafa bil mari itsman an yuhaddisa bi kulli masami'a cukup ka jalmi naon jadi dosa cacarita naon anu didenge cacarita ngadangu urang berita caritakeun ka batur ngadangu beritakeun ka batur ngadangu berita cerieun ka batur padahal can di cross check gitu naon can di selidiki ieu teh bener atau salah gitu ieu teh bohong atau bener gitu siga kieu mang cenah kamari abi naon ngecrik di laut eta mah sakali ngecrik paus ka bawa gitu naon deui piranha ka bawa lumba-lumba ka bawa hiu ka bawa ka buaya dicopot ku abi itu dikecerik sekali ngecerik eta di Pangandaran digotong eta ku abi sorangan tah kadang ku batur da caritakeun wah cenah si mamang itu cenah ngecerik di Pangandaran sekali ngecerik menang paus menang hiu menang lumba-lumba jeung si Patrick SpongeBob Sandy tuan rebeunang kabehanana tah dosa gitu teh gitu lamun urang ngadangu sesuatu cross check heula bener atau henteu ieu kafaratul majlisi an yakula lewat heula kullul kadzibi bisi hayu pajar beres kullul kadzibi ari sakur dosa eta bakal ditulis nya setiap dosa bakal ditulis dah urang ngalakukeun dosa anu bakal ditulis moal aya dosa anu teu ditulis tapi kieu lamun urang ngalakukeun ke perbuatan baik langsung gara-gara ku malaikat saha raqib langsung ditulis misal si teteh ieu sedekah langsung gara-gara ditulis set gitu tapi lamun si teteh ieu ngalakukeun dosa ditungguan sabaraha jam genep jam lamun salila genep jam eta can tobat atau can istighfar bakal ditulis tah keburukanna hiji dosana hiji tapi lamun tobat salila genep jam eta dihapus tah cek malaikat raqib atid teh selau dulu tahan heula antosan genep jam lamun kula cek malaikat raqib teh bisa langsung nulis lamun anjeun mah tunggu dulu aya 3 dosa anu moal ditulis ka hijina dosa naon ar-rajulu yakdzibu fil harbi fa inal harba khud'atun dosa ketika nyieun tipu muslihat ketika perang
Perang tekan perang strategis, bisa perang lewat naon senjata, bisa perang lewat teritorial, bisa perang lewat konsolidasi, bisa perang lewat muslihat. Tah ieu muslihat tipu daya taktik mun urang mah. Salah sayidina carita jadi ngawas heula sok kelas sabaraha? Kelas Nurul Yakin ku teh Ila teh kelas sabaraha? Kelas 2. Berarti apa berarti? Carita ketika perang Khandaq atau perang tulis baru. Perang Ahzab. Nah, perang Ahzab teh perang ka sabaraha hiji? Perang ka 3. Kahiji perang wah ieu mah lain umat Kanjeng Nabi teh apa perang Kanjeng Nabi. Wah ieu mah diragukan lain umat Kanjeng Nabi. Kahiji perang ketika Ramadan, perang Tala'al Badr, perang Badar. Kahiji. Kedua perang di atas gunung, perang Uhud. Katilu perang cikeneh dicaritakeun Gusti. Perang Khandaq, perang Ahzab kan abi perang katilu. Gitu. Terjadi ketika tahun ketiga Hijriyah. Kanjeng Nabi posisi keur perang Badar aya di Mekah, perang Uhud aya di Mekah, tapi ketika perang Khandaq Kanjeng itu panjang tos di Madinah. Nya tos di Madinah, perang Badar di Madinah, perang Uhud di Madinah, perang Khandaq oge terjadi di Madinah. Jadi ini kota ieu di Madinah ieu. Madinah. Berarti lamun ieu kade ka Mekah tah di beladi di utarana. Berarti utara. Berarti lamun di dieu utara ke belah mana di dieu? Di ditu ka barat. Berarti ka ditu ka kidul kan utara teh. Kidul kaler belah ditu. Kaler kidul. Barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Berarti kali itu naon? Kaler. Nah, laut kaler. Wah kaciri orang beor teh. Orang bakal sih. Jadi ya orang beor. Punten abi mah orang Pacinan teu ngangge bahasa kaler kidul. Sebelah utara kan rada genah, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah wetan teh genah gitu. Tadi belah ti berarti ka belah lamun ka ditu berarti belah jita, di belah utarana. Ngadamel naon? Ngadamel Khandaq. Ari Khandaq teh naon? Parit solokan. Nah, diusulkeun perang Khandaq karena aya inisiasi, aya usul ti Salman Al-Farisi. Ari Salman Al-Farisi teh orang Persia nu asalna dendam ngamusuh sareng Kanjeng Nabi, tuluy Islam ka Kanjeng Nabi teh Salman Al-Farisi teh. Nah, dibuatlah naon? Parit nu urang masolokan sekitar utara Madinah, digali. Berapa hari digalina? 6 hari berturut-turut. 6 hari digali. Sanu ngiringana 1000 pasukan ngagali eta. Termasuk Kanjeng Nabi ngagali salami 6 hari. Digali sama Madinah teh digali solokan. Madinah solokan digali ngelilingan Madinah. Jadi naon? Jadi benteng pertahanan, tapi bentengna cekung itu tah. Naon? Panjangna sabaraha meter? 5 meter. Jerona sabaraha meter? 5 meter. Kadina lebarna 5 meter, jerona 5 meter. Kadina mah teu apa teu dijelaskeun. Pokona mah jadi benteng, pokona ieu Madinah, di benteng itu tah, ngabenteng itu tah. Tapi bentengna parit. Solokan lalegok gitu. Tah di Madinah eta teh aya bani, aya golongan mun urang mah aya kaum, kahiji kaum Bani Quraidah. Ari kaum Bani Quraidah teh nyaeta kaum musyrikin, kaum Kristen anu iman ka anu naon? Anu berdamai sareng muslimin ketika Madinah. Kaum Kristen anu iman ka paminta duka kaum Kristen. Pokona kaum ahlul kitab we. Anu
berdamai jeung muslimin. Muslimin teu ganggu ka Bani Quraidah, Bani Quraidah teu ganggu ka Bani Kanjeng Nabi, teu ganggu. Masing-masing weh. Tapi suatu saat aya provokasi ti Bani Nadir. Kumaha cek Bani Nadir teh? Hei orang-orang Quraidah, anjeun ye bakal diusir ku Kanjeng Nabi sa di Madinah. Bakal diusir. Teka cek Bani Nadir provokasi. Dihasut. Hei saya bakal diusir di Madinah. Asli eta, asli eta. Diusir asli. Wah, didinya tinu asana damai-damai berkhianat eta Bani Quraidah. Membentuklah naon aliansi, membentuk pasukan perang, geng kahijina, geng dipimpin ku Abu Sufyan bin Harb. Berarti geng naon? Kaum Quraisy. Kaduana aya Bani Gotofan. Dua tah. Katilun aya Bani Murrah. 4 Bani Fazaroh. 5 Bani Asad. 6 Bani Sulaim. 7 Bani Quraidah. Berarti aya 7 pasukan tempur anu bade nyerang ka Kanjeng Nabi, membentuk naon? Aliansi. Pasukan ada Ahzab teh golongan, artinya teh Ahzab teh golongan. Bisa di perang Ahzab bisa, perang Khandaq bisa, eta-eta keneh. Tah. Total di tadi sabaraha 7-nya. 7 genep. 7 aliansi eta totalna pasukan sabaraha ribu? 10.000 pasukan. Wah, tuh kebayang 10.000. Versus pasukan Kanjeng Nabi jumlahna sabaraha? 3.000. Wah, tuh jauh beda nangge. 10.000 ngalawan 3.000 pasukan. Ketika ngagali parit ya, ketika ngagali parit. Mukjizat Kanjeng Nabi, ketika ngagali parit aya batu gede. Sahabat teh geus nakolan kana batu. Tuh. Wah, hese ieu ciku abi. Tuh, wah hese. Aya sahabat di Banjar si Aki anu jenggot bodas. Wah, teu kuat Kanjeng Nabi cenah kitu. Teu kuat cenah. Teu kuat. Wah, gitu nya sahabat di Banjar teu kuat. Nya sahabat eta ge lah ieu modelan-modelan gitu. Para geus make ilmu naon. Wah, teu mempan ieu Kanjeng Nabi teu kuat abi mah. Saur Kanjeng Nabi cik ku kaula. Kanjeng Nabi ngangkatkeun martil bari nyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepu kana batu na beulah, tapi beulahna 1/3 batu. Tilu batu 1/3 na beulah, retak menurut. Ketika pukulan pertama, duk muncul cahaya kaluhur. Ngeburi nyai. Saur Kanjeng Nabi, cek Kanjeng Nabi, tah ieu cahaya cirining negeri Syam teh bakal ditaklukkeun ku kaula. Saur Kanjeng Nabi. Takoli ku Kanjeng Nabi kedua kalina. Kebu. Keluar dari cahaya deui, cahaya berarti keluar cahaya, keluar cahaya, cekangnya Nabi, wah cirining ieu negara Persia bakal ditaklukkeun ku kami, saur Kanjeng Nabi. Tuluy katilu kalina takolkeun ancur sadayana, cek Kanjeng Nabi, ieu negeri Yaman, berarti Arab Selatan bakal ditaklukkeun ku Kanjeng Nabi. Terus saya ciri-ciri kitu. Tuluy Kanjeng Nabi ketika ngadamel parit eta salela genep poe, Kanjeng Nabi teh jeung pasukan-pasukan lapar. Lapar atuh genep hari, diembargo pasukan muslimin teh. Lebih ka Kanjeng Nabi teh naon? Batu teh dilebet kana acupna. Tuluy ditalian batu teh kana patuangan Kanjeng Nabi supaya naon? Nahan lapar. Nah, lapar berarti anu baragang teh naon? Lapar anu gendut berarti seueur nyate eta teh. Teh Kanjeng Nabi kieu tah. Talian, wah baragang. Di dinya teh aya sahabat. Aduh namina teh hilap deui gitu. Hilap deui namina teh. Oh, Jabir bin Abdullah. Teu tega ningali Kanjeng Nabi. Aduh, ieu junjunan kami lapar bari naon ngagali pari pas genep hari teu emam ninggal teh ieu junjunan. Deudeuh teuing kitu. Langsung di dinya teh naon? Manggil Kanjeng Nabi.
Kanjeng punten Kanjeng Nabi teh ku abi tos teu katinggal tos teu tuang kitu nya. Tos sabaraha dinten Kanjeng Nabi teu tuang, kieu we cenah sahabat tos sakieu dinten. Aduh, deudeuh teuing Kanjeng Nabi. Ieu abi di bumi gaduh gandum sareng gaduh domba. Hiji dombana bade alit kitu nya. Henteu opat ieu mah Kanjeng Nabi ieu mah. Dombana hiji ieu mah. Da opat mah ku santri tos saep kamari kitu. Dombana hiji cenah ieu mah. Dombana teh hiji. Ku abinya dipangmasakeun Kanjeng Nabi, ieu mah khusus kangge Kanjeng Nabi. Ieu mah da dombana ge hiji abi Kanjeng Nabi sareng bojo abi, cekap pangitiluaneun. Nya sok pangadamelkeun. Atuh sahabat eta teh bunga atuh rumah abdi bakal naon kadongkapan Kanjeng Nabi bari Kanjeng Nabi teh bakal tuang di bumi eta. Pasak ka istrina teh gitu. Beb mun urang mah katanya teh panas beb. Habibah gitu. Ta'ali gitu. Pangmasakeun ieu kangge Kanjeng Nabi. Itu domba anu puncit ayeuna gitu. Puncit eta kaluar-luarkeun sagalana. Pokona ieu jeung Kanjeng Nabi. Hok ridho kangge Kanjeng Nabi mah. Puncit. Tos dipuncit tos jadi ngahareweh ka Kanjeng Nabi. Kanjeng alhamdulillah iparantos beres itu masak teh. Mumpung teu acan aya santri sareng santriah Kanjeng Nabi na tuang. Mumpung teu acan aya santri, berarti santri teh saha? Sahabatna tuh. Ieu mah khusus kake Kanjeng Nabi gitu. Khusus kake Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi jauh kumaha? Kanjeng Nabi teh jauh ngagorowok ka Kanjeng Nabi. Hei sahabat. Kulan Kanjeng. Ieu cenah Jabir bin Abdillah ngondang tuang. Asli Kanjeng Nabi, asli mah nya Kanjeng Nabi ngabohong gitu. Kangge sawe Kanjeng Nabi kangge 1000 orang gitu. Yang 1000 orangan ieu, sing 1000 orangan ieu. Wah, didinya Jabir bin Abdullah sohakeun, alah 1000 orang ieu. Bari ieu cukupna jeung tiluaneun 1000 orang. Alah. Derek deg di dieu wah sieun di mun urang diwirang ku sahabat ieu. Wartos di dieu teh. Kanjeng punten ieu mah sareng saur Kanjeng. Kangge Kanjeng hungkul ieu mah moal cekap 1000 jami mah. Kanjeng. Tos cerita. Pokona mah wartoskeun ka si bebeb saur Kanjeng Nabi teh. Tutup eta panci. Tutup sagalana tong dibuka saacan dongkap kami. Jadi teh atuh sahabat ngaderek deui kitu nya nu Jabir bin Abdullah teh dongkap ka bumi teh. Neng, tutupan pokona sagalana. Dongkap Kanjeng Nabi dibuakeun di doaan. Kanjeng Nabi teh si non ya tempat masakna cekatelna mun urang. Doaan. Tah anu nyiciana Kanjeng Nabi langsung. Sahabat geus ngejar-ajar, kumaha sahabat teh bae sahabat geus pasadok-sadok ieu. Urang ieu geus pasadok-sadok kumaha jiga tahlilan kitu. Sahabat. Gitu pas surung-surung geus lapar teu kuat. Sami abi geus lapar. Cician Kanjeng Nabi teh set kali itu set lebih ka 1000 orang dah dicician ku Kanjeng Nabi. Terakhir Kanjeng Nabi tua. Jadinya Masya Allah gitu nya mukjizat eta domba cukup ku 1000 orang. Mukjizat Kanjeng Nabi, tapi domba opat teu cukup jeung santriah mah teu cukup kurang keneh mah sapi teh. Kurang keneh. Tah eta mukjizatna. Tah terjadilah perang Hondak kitu nya biasa bisa eutik kita kamari libur 3 poe. Lebih saeutik kitu naon. Tah ketika perang Hondak terjadi kan itu parit ya pasukan muslim, ya pasukan musyrikin, aya parit kita cek ngalegok kitu. Ngalegok. Tekirang hese atau lamun kadi berarti dipanah ti luhur. Lamun di naik kadi dipanah ti dieu atau di turun dipanah ti dieu. Jadinya teh aya namina Amr bin Abdul Wud. Salah sahiji naon jago-jagona kaum musyrikin. Usiana 80 tahun. Lamun mah dibandingkeun kekuatanna bisa ngalawan 1000 jelema ku saorang. Umur 80 tahun ya. Gitu Amr bin Wud teh ningali kana jam, tos jam 9 cenah ieu teh. Pasukan cenah kieu Amr bin Wud teh. Tapi wios cenah cek Amr bin Wud kamari geus libur 3 poe. Jamna teh warna pink Amr bin Wud asa teu pantes katanya Amr bin Wud jamna warna pink. Amr bin Wud jamna warna pink. Cek Amr bin Wud, "Hei pasukan muslimin," gitu. Cik sanuani ka aing. Kudu aing nyebut namanya abdi, aing gitu. Didinya teh dongkap Sayyidina Ali nu umurna masih kene muda. Ya, kita muda kene lah muda. Cek Ali, cik ku kami lah hadiah. Cek Kanjeng Nabi,
Sayyidina Ali anjeun leutik keneh moal bisa ngalawan Amr bin Ud anu geus topreng gelut teh geus 1000 kali menang lah. Langsung dina calik. Jadi ngajakan deui. Sanu wani ngeuleuk ka aing? Cek Amr bin Ud teh. Cek Sayyidina Ali, urang wani ya. Cek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi geus ku abi geus. Jadinya siap teh siap. Nah jadinya Sayyidina Ali siap. Kok Ali gelut jeung Amr bin Ud. Tapi cek Amr bin Ud, alah cenah. Aing mah gitu, embung ngalawan budak leutik mah gitu nya. Teu tega ngalawan budak leutik mah tuh 80 tahun ngalawan usia belasan tahun. Sayyidina Ali teh. Jadinya teh cek Sayyidina Ali, aing teh tega kalau mau aing ngapayahan cek Sayyidina Ali. Ku aing payahan sia kolot. Payahan gitu. Kira-kira gitu caritana, kira-kira caritana. Aing payahan sia. Kolot-kolot teh pada gong cenah kitu bener mah. Hok dina teh perang, tapi Masya Allah kitu nya karomah Sayyidina Ali ngaluarkeun pedang namina pedang Zulfikar. Kitu kan pedang besetkeun. Ketika ngalengkah murah set kitu murah. Set ngalengkah. Sayyidina Ali nyambuti kana geus nyorongan geus kana kesarangan. Salah we Sayyidina Ali geus sekali beset kitu. Asupkeun kitu. Amr bin Ud leumpang. Ketika leumpang awakna kabelah jadi dua. Tak Sayyidina Ali. Jadinya teh perangna kumaha? Perang bin Ahzab teh aya pembelot. Mun urang mah pembelot teh naon? Anu ngahianati ti Bani